Sampurasun para wargi kaum dangu anu dipikaasih ku Gusti. Rohani dinten ieu urang bade sami-sami ngabahas ngeunaan seri pangajaran Alkitab. Seri pangajaran kitab suci anu dinten ieu urang bade ngabahas seri ngeunaan cara Gusti ngawahyukeun atawa cara Gusti nurunkeun kitab suci. Tah kumaha carana? Hayu urang sami-sami diajar sami-sami urang ngadua ti heula. Nun Gusti anu linggih di sawarga, rebu nuhun puji syukur ka Gusti kulantaran berkah anu ngaliyah, kakuatan kasehatan kanggo abdi sadaya. Mugi-mugi Gusti ngaberkahan abdi waktos abdi ngadangukeun ngaos kitab suci ieu supados abdi ngartos kana jalan-jalanna Gusti. Nun Gusti mugi-mugi hidayah kitu oge Roh Suci nuntun abdi dina ngaguar ieu palajaran. Ieu doa disanggakeun dina nami Isa Almasih juru salamet dunya. Amin. Para wargi, dina rarangka urang nalungtik kitab suci ngeunaan cara Gusti nurunkeun kitab suci aya ayat-ayat anu tiasa diaos sarta dihartikeun ku urang naon maksadna nurunkeun kitab suci. Kumaha carana Gusti tiasa nurunkeun kitab suci ka urang. Tah kumaha carana? Ieu disanggakeun dina ayat-ayat kitab suci anu kahiji 2 Petrus 1 ayat 20 disanggumkeun kieu para wargi. Tapi sanajan kitu aranjeun kudu terang. Jelema mah moal aya saurang-urang acan anu ngarti sorangan kana eusi piwejang dina kitab suci. Tuh geuning teu aya nu tiasa terang, tiasa ngartos. Rupina kunaon? Ayat nu ka-21 disaurkeun, jeung jelema mah moal aya anu bisa sorangan ngawartakeun dauhan Allah perkara nu bakal pijadieun engkena. Nabi-nabi oge ngawejangkeunana teh estu ku karana pangarsa Roh Suci. Tah kalimah anu panungtung negeskeun ka urang yen urang kedah apal ya para wargi. Yen dauhan kitab suci teh anu disanggakeun ku nabi-nabi, anu disebatkeun, nu diseratkeun ku para nabi teh rupina ngawejangkeunna teh nyanggakeunna teh ku karana pangarsa Roh Suci. Janten sanes sakahoyong dirina, sanes sakahoyong saobrol-obrolkeunana, saleresna nu diucapkeunana, anu diseratkeunana teh nyaeta lantaran pangarsa Roh Suci hungkul. Tuh. Janten urang kedah apal yen eta sanes dikarang ku nabi. Malih mah nabi teh diilhaman. Tah, kasebat diilhaman teh kieu. Nyaeta pipikiranana dicaangan. Pipikiranna teh dipasihan terang. Lajeng anjeunna ngucapkeun dina bahasana sorangan. Atuh ari tos dipasihan terang ku Gusti ngalangkungan naon wae tah? Ngalangkungan mimpi, impenan, ngalangkungan titinggalian, atawa nu sebat penglihatan nabi teh, atawa oge ngalangkungan alam tiasa para wargi. Eta carana Gusti. Tah katampi ku para nabina kitu. Tapi diunggelkeunna ka urang nganggo bahasana nyalira. Atuh ari nabina urang Sunda mah panginten kitabna teh kitab nganggo bahasa Sunda. Tapi harita nabina urang Israel, urang Yahudi. Atuh tangtos anjeunna nyeratna teh ngomongkeunana teh nganggo bahasa Ibrani atawa bahasa Yunani anu dianggo harita salaku bahasa internasional. Tah janten parogi nu kahiji kedah terang yen kitab suci teh diwejangkeunana kulantaran ayeuna Roh Suci. Kitu oge dilajengkeun ku nabi ku ngawartakeunana ku bahasana ku gaya bahasana nyalira.
Tah, lajeng ayat nu kadua ya pargi negeskeun deui dina 2 Timotius pasal 3 ayat ke-11 kieu saurna. Eusi kitab suci sagemblengna wahyu ti Allah. Tuh. Sarta mangpaat pikeun ngawurukan kayaktian pikeun ngawaweleh anu salah. Tah parogi ayat dina Timotius ieu negeskeun sagemblengna artina sadayana nu diserat ku nabi teh anu diomongkeun ku nabi teh sagemblengna ti Allah. Tah panginten parwargi waktos nabi henteu nyarios khusus ya, kagiatan-kagiatan sadidintena tangtosna wae nyarios nu biasa-biasa. Nanging waktos anjeunna diilhaman ku Gusti nyebatkeun deui disanggakeun deui ngalangkungan lisan atawa tulisan eta sagemblengna wahyu ti Allah. Nyaeta tadi teh dicaangan pipikiranana tapi nyebatkeunana ku bahasa sorangan. Teu aya bahasa sorga parogi maksudna teu aya bahasa Gusti khusus. Tapi bahasana Gusti teh diterjemahkeun ku nabi nganggo bahasana nyalira anu dihartoskeun ku nabi eta kitu oge kahartos ku anu ngadangukeun atawa anu maca tulisanana. Tah sababaraha contoh parogi nyaeta nu kahiji Samuel. Dina hiji Samuel pasal 15 ayat 16 diseratkeun ku Samuel kieu. Saur Samuel, "Ke heula bapa arek mopoyankeun timbalan pangeran anu katarima ku bapa tadi peuting. Mangga saurkeun waler Saul." Cariosan ieu Samuel sareng Saul. Nyebatkeun yen anjeunna bade nyanggakeun timbalan anu katarima tadi wengi ti Gusti. Tuh, timbalan anu disanggakeun ku nabi teh sing horeng dongkapna ngan ti Gusti, sagemblengna ti Gusti. Contoh anu kadua parogi nyaeta Nabi Daniel. Nabi Daniel waktu harita nying hareupan raja anu gaduh impenan anu sesah diterjemahkeunana atawa ditafsirkeunana. Malih impenan ge henteu disebatkeun. Da panginten bisi ngan saukur nerjemahkeun atau nafsirkeun asal-asalan. Ari cik bener mah meureunan maraneh bisa oge nyaho kana impenan kuring. Tah rupina Nabi Daniel nampi impenan nu sami. Tah disaurkeun dina Daniel 2 ayat 28. Sebatkeun kieu. Nanging di sawarga aya anu jumeneng Allah anu kawasa muka nu gaib-gaib mantena parantos nembongkeun Kangjeng Raja perkawis engke kapayun. Ayeuna impenan Gusti anu katingali nalika keur kulem ku abdi sumeja disanggemkeun. Tuh rupina Nabi Daniel nampi impenan nu sami, nampi warta anu sami ti Gusti anu sagemblengna memang ti Gusti ayeuna nu bade dicarioskeun ka Raja Nebukadnezar teh. Tah singkatna anu ditampi ku Nabi Daniel teh sagemblengna disanggakeunna ti Gusti. Jadi teu aya babasaan pipikiranana atawa idenya sorangan, tapi sadayana idena ti Gusti. Nah, janten parogi kitab suci urang teh mangrupakeun kayaktian atau bebeneran anu sagemblengna ti Gusti. Diseratkeun dina Yohanes 17 ayat 17 nyambungkeun deui bebeneran anu tadi disanggakeun. Mugi maranehna dijadikeun kagungan ama anu disahkeun ku kaestuan. Nya pangandika ama kaestuan teh. Tah ieu nganggo bahasa Sunda anu teges parginya. Nyaeta pangandika teh firman, nyaeta sabda Gusti. Sabda Gusti teh kaestuan. Kaestuan teh nyaeta bebeneran atawa kayaktian. Jadi mun dina bahasa Indonesia mah nyebatkeun teh kieu pargi. Firman Allah itu adalah kebenaran. Jadi para wargi dauhan Gusti teh eta bebeneran. Urang neangan bebeneran kumaha wae oge salesna ngan
dauhan Gusti hungkul anu bener mah gitu. Yohanes 17 ayat 17 disanggemkeun dina Yohanes, dina Injil Yohanes sami nu pasal ke-16 ayat 13 kieu. Tapi engke lamun roh teh geus sumping maraneh bakal dituntun sangkan nyaraho kana sagala hal anu saestu. Sabab anjeunna bakal nganyatakeun hal Allah anu saestu-estuna. Anu bakal disaurkeun ku anjeunna lain pilahirna ku anjeun. Anu bakal disaurkeunana teh hal-hal anu geus kadangu ku anjeunna bae, sarta maraneh ku anjeunna bakal dibere nyaho naon-naon anu baris kajadian engke. Nyebatkeun ayat ieu soal Roh Suci. Roh Suci nu dipaparin ti Gusti anjeunna anu bakal masihan mere segala sesuatuna gitunya ka para nabi. Tah anjeunna anu janten saranana, janten jalanna kanggo nyatakeun, disaurkeun tadinya bakal nganyatakeun hal anu dinyatakeun ku Gusti. Nah, janten jalmi atawa nabi teh ngan saukur cukang lantaran tuh, maksudna ngan saukur saranana. Disebutkeun deui dina Injil Yohanes oge pasal 7 ayat 17 anu panungtung ayatna ya. Anu daek ngalampahkeun pangarsa Allah mah bakal ngartieun nu diucapkeun ku kaula, naha ti Allah atawa ti kaula sorangan. Tah parwargi sareng abdi ayeuna ditangtang ku Gusti dina dauhan Gusti ieu. Lamun bade terang apal pisan naon nu diwartakeun ku kitab suci teh bener atawa henteu, buktina lamun urang daek ngalampahkeun pangarsa Allah bakal ngarti. Tuh, lamun urangna dan teu niat bade ngalampahkeun pangarsa Allah da kulantaran teu niat teh jadina hese ngarti parwargi. Tuh, anu tadina pinter ge jadi bodoh, ngabobodo diri sorangan, henteu ngarti lantaran henteu niat bade ngalampahkeun pangarsa Allah. Atuh parwargi sim abdi ngajak ka parwargi sadaya, hayu urang niat ngalampahkeun pangarsa Allah. Da eta anu tiasa ngajantenkeun urang janten jelma anu saluyu sareng Gusti. Tah sakitu parwargi, mugi-mugi dauhan Gusti rohang-rohani dinten ieu janten berkah kanggo tumbuhna iman. Amin. Bewara pangharapan. Nah, sakitu parwargi. Bewara rohani dinten ieu mugi-mugi parwargi sadaya ngaraos diberkahan sareng ngalaman hirup anu tentrem saparantos ngadangu dauhan Gusti ieu nu pasti tangtosna moal ingkar dina nedunan janji-janjina. Tahu pami parwargi hoyong diajar langkung jero deui ieu dauhan Gusti. Mangga tiasa ngontak kasim abdi dina serat email anu seratna sionpriangan@gmail.com atau ngontak kana nomor WA atau HP 0819227518. Tah parwargi lamun hoyong oge kersa ngaos buku-buku rohani, abdi tiasa ngintunan saratna mah gampil, mangga disanggakeun alamatna anu lengkap kana nomor anu tadi atau ke serat email anu tadi. Tah mugi atuh parwargi urang tiasa saling nguatkeun dina nandangan hirup anu campuh ku hal-hal duniawi, kitu oge urang tiasa ngengingkeun hirup anu pinuh ku katentreman dina lebet nami Isa Almasih anu kawasa di dunia sareng di akhirat. Mangga Kang lajengkeun laguna.